Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam. Syahrun fihi mutahhiru ajsadana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'id ila jami'il anam. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram kersana Bapak Ketua DKM, Al-Mukarramun para waris sadayana, hamba-hamba Allah anu dina ieu waktos nuju kenging maghfirah barokah sareng rahmat Allah. Kalayan ngariung para malaikat mangmentakeun hampura ka Allah keur jalma-jalma khususna anu ngariung dina ieu pangaosan. Manusia yang beriman saat ini terbagi dua golongan. Golongan pertama yang bingung nang ketuur tumi terek janari napi karek buka. Bingung we. Golongan kedua penuh dengan gembira dan luapan kebahagiaan. Di mana urang aya ya? Anu bingung ceuk salakina, ima ceuk salakina. Mama matak oge lah ari amprok ke bulan Ramadan sok bingung bapak mah gitu. Nah kunaon tak bingung kawas nu teu ngarti olok balanya Ramadan mah sagala kabita ayo aturan rek buka teh ngajajar kolak kumpul kolak cau mangala aya kolak cau sere kolak cau ambon khusus pasukan kolak sambal kacang nepi ka sama tarasi ngajajar angin bonteng nepi ka angin berenuk loba encan daging hayam jeung hayam paeh digoreng matak rek kubata olok balanya encannya hareupan lebaran komo ayeuna mah geus 23 budak pakeaneun pamajikan can meuli calana coba itu macak bingung ari Ramadan teh ceuk eta lalakina cek pamajikanana untung sok ngaji pamajikanana da Kang akang keeng teu ku ancaman Allah naon kitu lihat dalam hadis qudsi neng ana inda dunya abdi bi surah Allah tah lain ceuk palurah kaula ngalaksanakeun kumaha panyangka jelema ka kaula lantaran nyebutkeun bingung Ramadan mah dibingungkeun nepi ka malam lebaran. Coba lamun kieu mah alhamdulillah ya Allah tersangka umur teh geus nepi deui kana Ramadan. Paingan saur Kangjeng atau marhaban bil mutahhir gitu. Kata sahabat ya Rasulullah wa ma mutahhir ya Rasulullah apa itu mutahhir? Al-mutahhiru syahru ramadhana yutahhiruna minal dunubi wal ma'asi gitu. Ramadan teh pembakaran dosa umat Islam dihampura kabeh dosa umat Islam dina rupa-rupa dosa jeung pamaksiatan. Matak bunga alhamdulillah
Sampai kata paduka yang mulia, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau ayyakuna sanatu kulluha ramadan. Itu Rasul. Lau ta'lamu, jika umatku mengetahui, la ta'lamu ummati, jika umatku mengetahui, ma fi ramadana, apa rahasia yang terkandung pada bulan Ramadan. La tamannau ayyakuna sanatu kulluha Ramadan, pasti mengharapkan Ramadan ingin 1 tahun selamanya. Lamun terang rahasiana ibarat kieu nya sim kuring sok dapakuran geus isa eta kana motor sakitu hujan, kana motor di tukang teh aya jejer jeung kempis rek ngusut ka jangari. Cing naon sababna teu ningali hujan, teu ningali poek, naon sababna tilu rahasiana. Hiji, terang yang bakal menang kauntungan, bakal menang laut bari can puguh eta mah. Kadua, senang hate ari nguseup teh. Katilu, cinta terhadap mancing. Sim kuring basa ngaji ka jangari aya aki-aki keur nguseup, teuing sabaraha menit deui umurna kitu aki-aki teh. Cicing we Gusti ditapakuran kusim kering ke dina mobil nyaan bener picontoeun tukang nguseup mah can pernah tukang nguseup rusuhnya hayang geura menang lauk sugan demo di kubek Ciata tara kieu we wangsul ka dinya deui sim kuning jalan aya keneh aki-aki teh berarti geus 2 jam leuwih nagogna ari menang lauk ngan 5 anak nila laleutik amek ke tukang nguseup teu hanya ka teu henteu deui kapok teu henteu deui isukna deui mawa jejer tah turutanan tukang nguseup teh teu bisa nurutan sobarna tara rusuh ayat tilu rata belakangna seperti bertemu dengan Ramadan tahu ada keuntungannya. Senang hati dan cinta terhadap Ramadan. Aya naon dina Ramadan? Yang pertama, li'anna hasanat mujtihi mujtami'ah. Sebab dalam Ramadan itu terkumpul berbagai macam bentuk kebaikan. Contoh. Dacek nafsu mah boro-boro hayang kuliah subuh atuh ayeuna teh. Mending keur manghanikan cipta jeung tumila lueun kaseur sare. Lilir jam 2 we lah. Geus jam 2 salat duhur sare deui we di masjid. Lilir jam 5 tuluy ka pasar malam pan teu lapar meureun we sare wae. Tapi lantaran ayat keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, sahaja ma anu sumping kapangaosan dina bulan Ramadan, cara ayeuna 2 penghargaan dari Allah. Yang pertama, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatan sana, hiji lengkah ka pangajian Ramadan kenging ganjaran sarua jeung ibadah sataun. Aduh, cara abdi mah catat demina ge eta tah jana lakoneng atuh nguriling jalana da dihitung lengkah kitu we lah. Uih mah ka dieu meureun nguriling gitu tah kitu we nguriling naek kana pagar sugan. Yang kedua, la yakunu ma'i tahtal arsy, kata Rasul, orang yang datang ke pengajian bulan Ramadan akan bersama-sama dengan aku di bawah naungan aras nanti di hari kiamat. Waduh, hanya kawe sakedeng deui nya apa bisa jeung Ramadan. Hanya ka teu bisa nda. Komo usum kuliah subuh mah bermacam-macam, berwarna-warna, rupa-rupa mubalik jawa subuh ganti. Aduh, Gusti Nu Agung ngan kadewe nya sing emot amanat Sayyidina Ali karramallahu wajha, undur maqala wala tandur man qala, yang dilihat apa yang disampaikan bukan lihat mubaliknya gitu. Pan kadang-kadang bisa aja masuk kieu geuning. Erek mah ngadakeun hajaban di mana? Itu di masjid. Samubalikna si Kukut, coba itu. Kamu balik nyebut si Kukut. Kawas kahayam negeri
Siapa mubalignya? Profesor, doktor, insur MPD, kaharada datang, aki-aki renoh ke datang. Tong ningali mubaligna, nu penting apa yang disampaikannya. Itu nu penting mah ibarat kieu urang parasmanan aya pai sauk burame tong ditanyakeun sanu mais nu penting daang gitu. Nah jadi para wargi sadayana untung urang aya dina Ramadan ayeuna komo anu gaduh ibu rama keneh mah. Lamun cek emak teh cek emak nyai rek ka pasar mohon mamah mun boga duitnya mamah teh kabita engke teh buka teh geus korma teh ka cidangeunahna jieuna lamun ngadahar sukro makanya huntu ka di dua ari karesep sukro atuh main bal mana mama hoyong sakumaha atong lebat teuing 2 kilo we jole bapak ge pamilikeun peda anu eueuh cucukan mangga bapak berarti birrul walidain teh hade ka inung bapak jama anu hade ka inung bapak 2 deui jaminan ti Allah kata Rasul kahiji anu hade ka inung bapak salamina ditinggalna ku Allah teh kalayan rahmatna Allah kaduana saur Kanjeng wa ana kafilun fil jannah aku yang akan menjadi jaminan dia masuk ke dalam surga. Aduh ari ceuk caroge ibu tehnya anu bade caroge nya punten da simpeun mah teu boga salaki ayeuna ge dan ibu ceuk caroge teh meureun mama engke mah nya geus buka akang mah hayang panggorengkeun sangu we make cengek keuneu masalah nyeri beuteung mah resiko mangga kang nurut ka salaki kenging ganjaran seperti Siti Maryam jeung Siti Asia. Aduh lobanya eta kehadiran Ramadan ya. Yang kedua wa ta'atan maqbulah bulan Ramadan taat terhadap Allah diterima tuh. Yang ketiga wa da'awati mustajabah doa Ramadan diijabah tong malah komo make komo pangbabarina diijabah doa dina bulan Ramadan dina 3 waktu pangbabarina diijabah ya hiji memeh janari memeh sahur kadua tos salat subuh ayeuna katilu memeh buka memeh maghrib babari diijabahna teh teu kudu panjang ngadoana mah kusuna ge teu naon awal we ke bismillah alhamdulillah tulis sholawat ya Allah mugi-mugi abdi sareng kulawarga abdi oge ibu rama abdi sareng prihatipun bojo mugi-mugi sing ditebihkeun tina siksa neraka sakitu ge cukup ieu mah jang belewek we fuguh we atuh sagala padidaang kolok beak petis bahe beuteung pinuh di bawah tarawih gancang bogoh he imam olam anu musiat. Yang berikutnya wadunub maghfurah seluruh doanya diampuni Allah. Yang kelima wal jannata mustaqatul lahum surga sedang menanti merindukan orang yang mengimarahkan Ramadan. Kanjeng ngadugikeun pesan silakan amalkan, silakan manfaatkan 10 hari di bulan Ramadan terakhir. Tuh, ayeuna kalebatkeun. Ramadan itu banyak peristiwa. Perang Badar Ramadan. Futuh Mekah Ramadan. Siti Khadijah pupusna 11 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan ke Nabi Daud alaihissalam tanggal 6 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam tanggal 12 Ramadan. Kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam tanggal 18 Ramadan. Kitab Al-Quran diturunkan ke Kang Rasul tanggal 17 Ramadan. Ramadan we komo 10 poe akhir Ramadan ayeuna. Aduh, aya naon tadi dinya? Ada di dalamnya Lailatul Qadar.
sekaligus kita mengingat kembali peristiwa bulan Ramadan. Ramadan itu syahrullah, Ramadan itu syahrul Quran, turunna Al-Quran Ramadan. Ramadan itu syahrul tilawah, Ramadan syahrul jihad, Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan dosa. Ramadan syahrul mubarak, bulan yang dibarokahkan oleh Allah. Teringat kembali setiap sampai kepada 17 Ramadan dan selama 10 Ramadan, di samping kita menyambut bulan Lailatul Qadar, laksanakan pertama Ihyaul Lail, ramekeun hidupkan malam hari. Kayak gitu tugas orang. Ihyaul Lail, hidupkan malam hari. Seueurkeun zikir ka Allah, salat tarawih, salat sunat witir, tahajud. Ari duha mah da beurang tara aya Lailatul Qadar beurang. Da peuting Lailatul Qadarna. Oh ya. Yang kedua, ya. Kade nomor kedua, ya. Lak urang kedah ngagugahkeun keluarga, gugahkeun keluarga, wa aiqadha, dan bangunkan siapa mereka, ahla keluarga, supaya malam anu 10 teh tong karulem teuing, seueurkeun sholawat, seueurkeun zikir. Zikir aya 4 golongan. Hiji, zikir yang berupa ucapan yang paling disukai Allah, naon? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang kedua, zikir yang walaupun tidak ikhlas tetap diterima, naon? Sholawat. Akfiru minas sholati alayya, lobakeun maca sholawat ka kaula. Rasul bade sholawat naon we? Da abdi keur ngeribeuteng sholawat sipa atuh. Abdi dah hoyong diraksa aya nu hasud ka abdi sholawat mudrikah atuh. Abdi hoyong hasil maksad sholawat makbulah atawa nariyah. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pangpondokna sallallahu ala Muhammad gitu. Malah lamun urang rek cengkat sholawat, rek calik sholawat, bah setiap lengkah alus nama sholawat. Sampai suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang sujud, barang sujud sholat tahajud wengi, sumping malaikat 4 malaikat bersumping ka Kangjeng Rasul nuju tahajud. Hiji panglima tertinggi malaikat, malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril, Muhammad, lamun umat anjeun maca sholawat 10 kali we unggal poe, kaula anu bakal ngabimbing nyukang jembatan akhirat nage jasrun mamdud alamat di jahannam wa tahtahu annar, cukang anu kacida panjangna luhureun jahannam hanapeunana seuneu, dibimbing cenah ku kaula tong keung asa daek sholawat teh 10 kali unggal poe. Jauh malaikat Mikail, Muhammad, lamun umat anjeun baca sholawat ka anjeun, kaula anu erek nyukupkeun rezekina dunia jeung akhirat nage. Jauh malaikat Israfil, Muhammad, lamun umat anjeun maca sholawat, terus perjanjian ti para malaikat. Ya Allah, Gusti, termasuk malaikat Israil, Muhammad, lamun umat anjeun maca sholawat, kaula rek nyabut nyawa nage rek lalaunan cenah. Batu pira atuh sholawat teh ponok atuh, bari-bari nguseup atuh. Sallallahu ala Muhammad, kunyunyun. Sallallahu
alaihi wasallam. Giri yang menang nila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Peluk lepas deui. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Celom deui. Salatullah salamullah. Mati-mati mautkeun musuk baham pinuh ku ciduh maca sholawat. Lain ngahulang we kieu keung gitu. Nah, para wadi sadayana, yang berikutnya kasratul ijtihad. Seueurkeun urang tingkatkeun semangat dalam rangka meramaikan bulan Ramadan terakhir 10 hari. Sungguh-sungguh benar-benar mujahadah, benar-benar semangat. Tarawih pangharutna abdi tahiri jeung imam. Waduh. Tadarus ngausuran pangharutna ketika leumit jeung Qur'anna. Maca tasbih pangrajina dalam udulan tasbihna tinggal bola wungkul. Zakat malahanan engke malam lebaran wajibna rek ki ayeuna pokona bisi poho coba itu. Rek loba sedekah. Aduh hebat benernya. Bener tuh ningkatkeun perjuangan dalam rangka melawan hawa nafsu. Ya Allah Gusti Agungnya, sungguh-sungguh dia meningkatkan keimanannya. Yang berikutnya kasratu tilawatil Quran, seueurkeun ngaos Quran. Seueurkeun ngaos Quran. Ingat peristiwa ketika Rasulullah SAW berkhilwat di satu gunung yang namanya Jabal Nur. Jabal Nur, gunung cahaya di Mekah, lain di Kadupanak. Kirang langkung kieu ta potongan eta tah. Potongan Jabal Nur. Kadar itu we isukan bisi bohong mah. Jabal Nur teh. Jabal gunung Nur cahaya. Ketika berusia 41 tahunan, paduka yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bade naon berkhilwat di Gua Hira. Basaka engal kene sungkuring ngabantuan jamaah umroh sareng anu naik haji keukuh eta aki-aki cenah bade nyungkeun widi we hoyong naik cilaka Gua Hira. Aduh aki kuat moal da luhur atuh Jabal Nur teh heg itung pamake tete-tetean kitu tah kaluhur teh tete-tetean teh jumlahna teh 1750 tahap. Kuat moal dauh angkot tadinya mah meureun teueutik. Insyaallah kiat cok aki-aki teh torojor awena ini kabeh lambe awena teh ini gerek ngilu cenah nyamang wae kiat mah. Nah ari teh kusim kuring diantur kadinya bener ka dieu tah naik ka dieu tah. Aduh Gusti Agung ka dieu we kabeh katuh tah di dieu Gua Hira teh nepi oge ka luhur dihanap nepi ka Gua Hira teh sajam bapak teh bolak-balik berarti 2 jam meureun. Memang dibandingkan jeung useup mah lila keneh useup ari kitu teh mah. Lila keneh useup. Ketika berumur 41 tahun pas 17 Ramadan Masehina 6 Agustus 610 Masehi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul dengan SK pelantikan surah Al-Alaq. Iqra, baca ku anjeun Muhammad. Ieu tah kata-kata pelantikan teh. Iqra. Sanes surah At-Takasur sanes surat Yasin deui. Pangheulana teh Iqra. Silakan tadabbur, pahami, hayati aya naon dina surah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra
baca Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu saha pangeran teh alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Ibu-ibu, neng-neng buatan Allah sadayana. Para bapak, para santri pamanggetna buatan Allah. Numatak la yashhar qaumun min qaumin asa, wasok silihina jeung jelema teh. Ya mah kumaha atuh. Lah, yang geulis onaman ceur kitu. Ieu menang saha da menang Allah. Aya jama eueuh leungeunnan da menang Allah. Teu aya nu saruanya jelema, aya nu kemar ampir sarua, henteu teu saruangan ampir wungkul. Cara sim kuringnya pun bojo sareng adina da kemar ampir pahili. Ampir pahili. Dan bejo sareng adina pas jiga tepisan nepi ka kantos ulang pabuaran joleh adina pun bojo ti Bogor aya cik tetangga teh neng meulih ti pasar mohon cenah kitu da abdi mah sanes garwana bidinya saha ieu rayina tuh abdi saruanya abdi sarua sok aya wae beda nama. Ari pun boja mah aya karangan pamenteuna itu mah eueuh tuh aya teh. Ari bujurna sarua. Tina naon jelema dijieun? Khalaqal insana min alaq. Naon alaq teh? Segumpal daging. Meme segumpal daging naon heula? Saur Allah dina Al-Qur'an keneh min ayyi syai'in khalaqahu, tina naon ari jelema dijieun, nah tina besi, nah tina kai, nah tina gebog, tina naon ku Allah diwaler khalaq tina min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin faqaddara, tina nutfah heula jelema teh aduh nutfah nutfah teh cai mani keclak kana kolor tinggal maun teu najis dan mustakbar geuleuh wungkul teu najis ngan ulah di daang mah matak mun aya lalaki kasep mani kasep memang si mani dah aya awe gelis mani gelis gini memang si mani dah mata kalilu lamun aya jalma takabur obong kena beunghar aduh ka pangajian ibu hajah eti ibu hajah eti beunghar kerudung Humairo kabaya organik BH Millennium cangcut simponi samping Nurul Aini gulang jeung tinggal genepan kongkorong 8 kilo waduh buat moyongkot ka pangajian tingali aing beunghar tah mimiti takabur ditema ku neng oom ibu hajah obong kena beunghar segala dipake emas gede dipake aing ge teu boga emas teu make cenah kitu obong kena pinter ari pamajikanana sarjana ti Unpi strata 3 gelarna ge doktor ari salaki eueuh esan cing cawungkul nepi ka pamajikan wani nitah ka salaki punten Bu anu gede caroge teu kenging pamajikan nitah salaki teu kenging kecuali darurat mah kenging kapaksa cara kieu keur buka teh akang punten miwarang tang nyanakeun gelas punten miwarang kudu kitu ka salaki mah ulah Kang piring naon mama ubonge salaki teh piring aduh kade Bu sanesna naon karunya we pokona mah sanajan pamajikan ahli ibadat tahajud kada kalangkung salat dua kada kaliwat sedekah panggobana naik umrah jeung haji pangminengna
summa lam yarda an hazaujiha tuluy salakina teu ridaeun nyeri hate ku pamajikan layak balullahu taala minha ibadahna pamajikan nu kitu moal ditarima ku Allah. Ieu mah pedah salaki balik puting digelemeng disentak salaki kuat pingsan na emer titipnya punya nya ari kungsi mah mentah hampura we da ari keur amak da ningali salaki teh juga bebegig lamun ningali pamajikan keur amak teh juga barongsai da keur amak campur setan hampura we silih hampura naon sababna lamun pasea can silih hampura pegat rahmat Allah rek jeung tatangga rek jeung dulur sampai akan terjadi begini punten ieu supaya jadi catatan keur urang engke aya jalma rek abus ka surga sudah berseri-seri tercium wanginya surga geus buka aduh bunga nah barang rek asup ditolak ku malaikat penjaga surga engkau jangan masuk surga nah ada kaula ahli surga pan geus di padang mahsyar sidangna oge di mahkamah Allah teu bisa ayeuna ka surgana ira atuh sabab pasea jeung tatangga can silih hampura wayahna balik deui jeung bereskeun heula jeung jelema dosa nya matak oge oleh karena itu manusia itu kan sifatnya baik ada salah dan ada lupa wayahna we khotowan nisyan poho jeung salah silih hampura we da urang ge sok aya salahna sok aya pohona ngan lamun urang gaduh salah engal menta hampura bisi teu kaburu kitu unggul komo ka Allah mah engal menta hampura ka Allah komo ayeuna Ramadan tah salajengna para wari sadayana mata kaliru amun ayama takabul abong kena pinter abong kena beunghat abong kena gede tanaga pamajikan lamun kuat dijejek kuat maot na kompor kade la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin sanajan jejeritan hayang ka surga tertutup pintu surga moal ka surga lamun jama aya sifat takabur dina dirina walaupun sebesar biji darah naon biji darah lamun ibu sasapu sok ngebuat tewak hiji ka kebul takabur segede kitu ngahalangan surga komo segede kopeah jauhi sifat ujub naon ari ujub sok resepnya ditakeun jasa lamun lain ku saya moal beres tah mimiti tah ganjaran leungit dosa namahan katilu sum'ah naon ai sum'ah ku naon Bapak kuliah subuh teh manghenika cipta nunutan nyaeta penting teh Bapak teh tahajud makan bejakeun teh tahajud kaopat jauhi sifat ria wal amalu li adlin nas. Orang yang ria itu kan ibadahnya bukan mencari ridho Allah, tapi mencari popularitas dan pujian manusia. Jauhi eta teh. Yang kelima jauhi sifat hasud. Naon ari hasud tamani siwa jawali nikmatil ghair. Ngarep-ngarep pindahna kanikmatan tibatur ka manehna ceuk basa Jepang mas sirikan. Lain tetahar teh Haji Ridwannya. Haji Ridwan mana? Itu udah wetan. Saya tukar sakitukar hese duit kuriak manehna mah coba tiluran deui. Tetahar titi mana duit. Nah, teu. Batu nu kuriak maneh teu kaharti. Nu kitu sirikan. Kudu bungah ningali tatangga loba duit. Kudu bungah tatangga cager. Kudu bungah ningali tatangga kuriak sampeurkeun assalamualaikum waalaikumsalam. Aduh neng hajah ngiring bingah geuning nuju kuriak. Ayo pun lanceuk hoyong ngagentos pondasi tihang pantol lalangit jeung suunan. Berarti kabeh. Nya mugi-mugi we atuh sing diengalkeun sase si aya biayana sing barokah sing saralamat sarehat kudu kitu lain teu kaharti setelah dari nutfah si maneh jadi we alaqah tuh alaqah teh segumpal darah jamakna alaq khalaqa insana min alaq segumpal darah we can mangrupa tidinya
jadi mudghah segumpal daging. Summa ansa'na khalqan akhir fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi we neng eti tuh. Aduh ieu cimani jadi awewe. Cimani ieu teh. Jadi lalaki cimani teh. Tah ieu teh cimani wungkul tah sadayana. Termasuk sim kuring. Oleh karena itu waktu kamari sim kuring buka bersama di rumah sakit Hafid, namanya di Hafid, sim kuring buka bersama di kejaksaan buka bersama di PLN, ku sim kuring ditepikeun kieu kabeneran di kantor kejaksaan mah buka bersama teh seluruh pejabat Cianjur dionang. Caralik dekat sim kuring hiji bupati jeung wakilna, kaduana ketua pengadilan negeri, katilu kepala kejaksaan, yang keempat kabagmin, yang kelima kapolres, keenam dandim. Aduh, genep pejabat nabungkul, malah aya tamu di Sumatera. Cek sim kuring dikieukeun. Di depan saya ada para pejabat tinggi, sangat jauh dengan saya tidak punya pangkat dan jabatan. Sim kuringan ke tukang musut, sim kuring teh. Tetapi ingat, manusia di dunia bagaikan makanan. Kumaha bagaikan makanan teh? Ieu neng eti barang dahar. Barang dahar. Hiji donat. Boga incu, ngarara kue ali. Ari kue ali mitohana jalabria. Boga dulur karoket. Sapukeuneun bala-bala. Aya apel, aya mangga, aya apel, aya anggur, rupa-rupa kadaharan, rupa-rupa bentukna, rupa-rupa hargana. Kabeh abusna teh kana baham. Pernah aya karoket kana ceuli? Teu aya. Kana baham. Bermacam-macam pangkat dan jabatan, status sosial yang beraneka warna di dunia, bebas teh can maraot. Geus maotna kabeh didilaan calanana oge. Kajen teuing Pak Bupati, kajen teuing presiden, geus maotna dilaanan pakaianana kuno hirup. Can pernah aya mayit ngalaan kolor. Di manian kuno hirup pernah aya mayit ngejai? Teu aya. Di manian kuno hirup, ya Allah. Teu dibungkus, dibungkus. Tuh. Ulang gede bakal kieu. 1, 2, 3, 4, 5. Disolatan. Datara aya mayit salat berjamaah. Abuskeun kana pasaran. Usik. Ke pasaran akal anjeun kudu melong. Kudu ingat kakuring tukang ngagotong. Make payung segala rupa damal panasen cek urang teh. Abuskeun kana lubang lahad. Mayitna abuskeun kana sareng kodong. Yang hareupan taneuh beureum. Kabeh ge kitu. Ibarat kadaharan rupa-rupa sote can didahar. Kabeh abus kana baham, geus di WC mah seragam. Aduh. Tingali atau neng oom tuh di WC tuh. Gitu kan? Aduh. Geus abus kana seneng kedong mah. Pipina dibukakeun yang hareupan tanah beureum rup ku padumrat kelemah ngaranna ngatutunggul eti. Rek jeung saha urang ke di alam kubur. Matak cek badang kali sami-sami kieu tah.
diparinggalkeun nyawarangan sorangan urang teh disanggakeun kayang widi jeung geus kuduna hanjakal najan ceurik bibir geuti rek mawa naon ke alam kubur ke alam barzah di alam barzah leuwih liat tinimbang di dunia umat terakhir nyaeta urang umat akhir zaman urang teh kata Rasulullah SAW umurnya rata-rata baina sitin wa sab'in rata-rata umur umat terakhir mah antara 60 nepi ka 70 lolobana mah pan memeh 60 marawatna saur sahabat ya Rasulullah geuning aya nu langkung ti 70 aya nyantang tos langka sedangkan simkuring introspeksi simkuring termasuk manusia langka sabab umur simkuring sarua jeung jarum coklat 76 maka kieu kedua ada umur dipake museup teh nyaah tong barang ningali museup ningali main bal tara simkuring mah da nyaah umur tapi da cintana kana main bal ya Allah heg tapakuran angin di bulan ku karet jadi buleud jadi bal kan keur naon diudag rerek disepak mah ayeuna geus disepak ceuk kiper ceuk penjaga gawang kadikeun balna nah, sepak we geuning kana penjaga gawang disangap ku kiper geus disangap ku macing heg Bandungan ditalapung deui jeung aruin deui cenah kitu maka nyaah umur simpun mau ningali film sinetron mah nyaah pisan umur cinta di ujung sajadah ikatan cinta naik ranjang suara hati istri ngagoringkeun salaki teh tara simkuring mah lantaran umur 1 menit oge sok sieun teu dimanfaatkeun geus kaciri sesana setiap lengkah anu kabayang teh pasaran torojo teh neng oom datang hadena we da abdi masuk ibadah gitu aduh neng oom ngiring dina atuh neng oom rajin ibadah mah tapi rek naros ka neng oom ari ibadah neng oom ditampi moal ku Allah cuk neng oom teh hor atuh baca na kitab Nasuihul Ibad walayat di akubilat amrudat kan dia tidak tahu diterima atau tidaknya ngan lamun hayang diterima ibadah atuh kuncina pan aya opat tingali na kitab Tambihul Ghafilin bager pak menang kali santri yuh tajul amal ila arbaati asya'a ngabutuhkeun amal teh kana 4 perkara lamun hayang ditarima kade kunci 4-nya awaluha al ilmu kudu akun jeung ilmuna atuh punten simkuring kungsinya imadah nyontokeun salat berjamaah di hiji masjidnya kakara ada di masjid eta mah imamna hebat make gamis bodas usolli fardhu isya'i aduh eta usolli kuat umur sajadah ge imaman lillahi ta'ala Allahu akbar geus eta mila berjamaah simkuring henteu teu mila berjamaah naon sababna da moal sah teu akun jeung ilmuna sabab barang geus beres da wajib ngawartosan geus eueuh batur da bisi eraeun sampeurkeun we mama ari mama bieu ngimawan salat isya ngaon niat henteu ngajawabna kumaha teu kadangu bapak usoli cenah
itu tingali atuh sapina anniyatu qasdu syai' muqtarana dipali wa mahal wa alqol buat kala kudu dihasunatkeun ari niat teh ye kudu dibarengan jeung migawena ae ma'at takbiratul ihram wa mahaluha alqol tempatna dina hate ari niat mah wa kala kudu dihasunatkeun ngucapkeun usolina sunat kada tadi salat subuh usuli pada subuh mangga make usuli da teu mayar sunat malah barang Allah tah didinya niat teh barang Allah cek hate niat salat pada subuh ngamakmum hu akbar kakak rasa ngahuleng imamna teh ya Allah kitunya sumuhun lajeng mama kieu tadi Sami Allahu liman hamidah pandangan kakara kana pingping geus Allah eta teh bangsat tumaninah teu aya tumaninah teu sah deui wae Allah nu matak ngaji teh wajib tidak ada dispensasi ngaji tidak ada kajian teh geus pensiun wajib we ngaji mah kajian teh pejabat wajib ngaji mah titip pisan ya Allah yang kedua wasani nu tadi aniat innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa kadua niat teh kade wasalis nomor katilu kuncina ibadah naon as-sabru sabar habsun nafsi alal masyaqi wal jaza cara ayeuna lamun teu kasabaran bubar da ini pasti pangaosan deh ningal para bapak, para ibu, gina sudah para santri, nges cangkel katingalina teh. Ibu-ibu tadina emok jadi sila tuh. Nges cangkel, sila cangkel, tentunya nak ketuur. Jika lamun sajamdeun yang hunyar kabeh. Duh, matak sing eda ku tukang nguseup tadi oge. Di mana tukang nguseup yang hunyar tara. Warabi'u nomor kaopat naon al-ikhlas nah kada diterima wal amalu li adlillah orang yang beramal bukan karena ingin populer bukan mengharapkan pujian manusia tapi hayang menang ridho Allah tak kada diterima matak sim kuring pribadi sok rumasakeun ya Allah nyata geus kolot kieu aca langka salatnya nikmat teh langka hayang geura eus we komo doa kamilin tarawih Allahumma ja'al bi imani kamilin wa li faraidi kamu adin wa salati habibin wa zakati fa'il amin amin sama teh kahartinu penting mah amin matak sing saeureun istighfar memeh kulem cadoge sananggara jeung batudak yuk ulang istighfar heula ya sehingga sifat tawakal naon ari tawakal sifatul qalbi bil wakilil haqqi ta'ala hate yakin yen Allah maha pengatur dan maha benar urang teh hirup teh diatur ku Allah lain Allah diatur ku urang silakan berusaha hedrek dagang naon laku jeung teu laku tong pipiluan ngaturkeun bagian Allah milik jeung rezeki mah matak seueurkeun doa tawakal hasbunallah wa ni'mal wakil cukup Allah anu ngajamin abdi sadaya ni'mal maula ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.